Bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi gabejaan syahrullah, bulan Allah. Mantap Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah teman. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang teh tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegung. Ti Cianjur hayam pelu, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh, lamun ti Bali goyang Bali. Taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana-rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskeun mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pake maca kulhu coba ya. Nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gaplein kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba waing pakai maca kulhu nyaho coba menang 2 jam teh ngahep-hep cak pamajikan abah sieu sora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya ditanya Pak kunaon apa kulhu beda konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang digawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae useubeuna emang tukang ragaji useubeuna tanyakeun ka ditu tukang ragaji teh maksudna tidak seubeut-seubeut tadi ka luhur tadi ka handap tadi ka luhur tadi ka handap lain daharna ngaragajina useubeut-seubeutna santa kolot
tapi lamun deuk ibadah beda. Deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteung. Digawe kudu seubeuh beuteung. Deuk ibadah ulah seubeuh beuteung. Sebab cek Imam Ghazali deuk igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi deuk ibadah rohani ruh. Geus ruh batu ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat. Lamun awak deuk dipake ibadah, roh nu main awakna dikencengan. Deuleuh nu mingguan bae contona. Anu udukna 2 piring, ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang. Eta. Dula-deuleuh jana dinu sepi bae hayangna, bebejana mah ka baturan lah garandeng cenah loba jelema. Padahal mah lain kitu. Hayang tumak ninah ulah aya nu ngaganggu. Di bulan Rajab mun wiridan kulhu. Geus ulah naon-naon di kulhu. Bisi nanyakeun ka di lembur, aya nanyakeun. Nang tadi ngaji. Bulan Rajab bira? Mun babacaan naon kulhu. Sabaraha? 200.000. Mamang endek urusan aing tah mah. Sia nanya ka aing. Sia malaikat deuk nyatetan aing. Padahal moal teh sebenarnya mah. Ngomong mah geuna segala malaikat segala naon. Lamun ibadah nu sejenna puasa. Puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan. Ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang. Ai Rajab liwatkeun ti sabulan. Sabulan setengah, sabulan 10 poe, sabulan 5 poe, atau sebulan 2-3 poe liwat. Jadi juga tanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab. Sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina, bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung jasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad eta karena hebat nekad dalam kos gitu. Boro-boro dadang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil. Lamun teu 27 25 bisa teu kurang ke bisa 23 kurang bisa ke 2 tiji. Namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13. Kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu. Kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalar ngidul 3 sia mah 3 poe. Aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah. Geus sapoe bae rebo bae geus. Aduh cenah kieu sapoe ge asa teu datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor bodem. Teu kira-kira nawar keneh bae. Sia mah bener gegedena moal puasa bae buru.
Aduh, ya Allah ya Rabbi, yeup Kangjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kangjeng Nabi? Masyaallah, rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat dipenting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7. Ada puasa itu niat gerbeti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah tak eta budal jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat jadi apa masalah mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi asal encan ngadaharna naon darah bisa di atas. Walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat, aja ngopi segelas ngerokok. Kadang inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus boh. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah nu 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwati hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot boa datang boa moal ka raja bahareu bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe. Nak abah nggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu. Jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tideuleun lain deui Quran udah nggak kebaca ya. Kalau baca Quran aja pakai kaca. Tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak. Kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah. Bapak lu memang begitu dari dulu. Jelalatan. Matanya 2 keranjang matanya. Maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca. Teu deui. Heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka. Kaca dibuka tolol bae eta. Masyaallah. Aya kos kitu eta ge loba eta. Nah, iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir. Sigana urang nu nambahan
umur teh nambah padahal ti jatah orang murah namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun deui lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan sabulan deui 59 tahun 11 bulan lamun pas Rajab bakal napae Rebo umurna 60 wari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe jadi berarti pas Rajab geus gerane leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan ampura emang enak aja payah sana ini Rajab gitulah urusan payah batu dihayang-hayang teu bisa diembung-embung teu bisa nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah kula masuk ngabayang-bayang be lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wateswanganna masyaallah terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaganing gitu tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah bantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah unggal manta salat tilu ngabaca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar gitulah ditahan Kanjeng Nabi Zaid garong begitu nu digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara disidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid keluarga Khalid ngampura kan bisa dua jalan kamari ge bisa langsung paehan deui bisa dihampura dengan bayar dia satu keluarga korban guari mangampura bila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atau wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqotol kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had geus lamun urusanna qisas bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat tapi lamun had teu bisa
mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kurudihan itu teu bisa pakai dibayar ku harta dia teu bisa mantak wayuk lalu hadan dihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP. Baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul. Lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bangga sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong. Anu dilaluhur nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an ditegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana ya urang mah teu atuh korupsi teu mehan teu atuh indah oi urang mah Masya Allah indah wa inaun wallahu alam nu bantak embung make hukum Al-Quran negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deh sieun urang rakyat teu sieun teu aja make hukum Quran non ni indah aja dan tebake hukum Al-Quran atuh sabodoh ja ente-ente nu ngalaksanakeun kecena di akhirat iya di akhirat nyana teu aing mah kasalorga kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae ti dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun amat iya atuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh kos gitu bae. Tak sing hararade hirup salamet ke diri urang. Eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang. Kunaon ai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam. Pacira iraha lolonjan aya eta jadi lurah. Teu keur lolonja ka jahanam. Camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam ieu maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati sigade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang tuh, masya Allah. Nah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tuh lah. Dilaksanakeun teu tuh nyaho-nyaho lah. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented. Ya kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit lain lah. Hukum priwit. Kenanya rarahon nyana deris bae ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih. Oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu. Oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro jang mayar polisi nyajanana ge heseun. Nah, ieu mah dosa sugih tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu. Malah mental langsung minta uang saya. Ini kesalahannya enggak ada salah. Tapi minta aja. Iya, itu bagaimana? Enggak bagaimana. Aduh. Masya Allah. Polisi bang pakai sumpahan masyarakat. Sial aja secenah ya polisi. Memeh lagi sial aja saya. Punya anu sial. STNK teu mawa daun teu mawa saya yang lempang di jalan. Tapi tetepnya polisi sial ke polisi.
Aduh, aing beak ku polisi. Kema aing muat teluh lah yang polisi. Padahal polisi urang hese ngamankeun jalan bae hese macet polisi hese. Polisi lamun niat ibadah kudu ganjaranna. Kudu jasa tama ganjaran geus lillahi ta'ala nya. Macet geus teu kudu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000. Nah ini boleh. Sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe. Jadi pemerintah niat ngararapih mah atuh gede ganjaranna. Itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaranna. Cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq non miceun penyakit-penyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran. Paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh ieu cucuk besi budak maka sepeda kempes eta ganjaranna gede. Oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke ti polese dikumbah dipel ku jana. Ulah jara urang Batak waduh malah jalan di Pakuan. Orangnya ada boga bengkel di ditu. Sial teh Batak. Atuh sakumaha nu ngabesan ban barang retus bae oreng nang nyana. Masyaallah kadzaliman kos karar itu dasar Batak. Saware tapi aya mun teh kitu. Nah, walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzdaqalin maka alat berat eta poila bihim itu kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuhna nyana au biqati udwin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poila bihim misluh. Orang dedengian teh masyaallah gari ngabunuh teh geus puguh aya make belati make golok mah kuari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah iya lamun ngabunuh seperti eta lakukan pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui bae. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan Masya Allah ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya Karim HP Masya Allah terbunuh, gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosielah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya urang anu boga negara, nu nyicingan negara, nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae urang menghargai nenek moyang urang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda. Maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah. Sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda.
supaya bisa dibawahi menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara, lamun kurang ditaliti satu persatu. Untuk lama ayalah pendidikan Pancasila. Ayolah budak sekolah ge Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila ya sabaraha? 7 gitu. Nah raracok ieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Tah, jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, Masya Allah. Karasa dek 17 Agustus. Dangdur dupang gedena diiring ke lapangan. Jang camat. Dagde hui dupang gede kira di kontes-kontes eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Gila, karasa. Malah datang gaya anu naik sepeda ti peuting teu bisa ngagoes, tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. Digoes gagubrak di dieu. Bacaan ku nyentin biti Fatihah, palak binas datang ke ayat kursi. Sial da pocong. Teu daek indit-indit. Ngoser datangnya na dicekel horeng lain pocong. Tangkal kadongdong atuh paingan ayat kursi teu mempan. Tangkal kadongdong di ayat kursian. Jadi nu borangan mah kos kitu. Kalakuan sorangan horenganan tanggal kadongdong nage nang nyana motongan, nang nyana ngapur pohoan. Kita bageula kos gitu. Kari teu jauh Agustus teu jauh kegiatan Slewi. Kajian geus sapentingna urang tentrem ibadah ka Gusti Allah na ye aturan-aturan hukum. Walau jara Zaid ngabacoki Khalid he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos bab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka anu motong bitaubatihi utobatna qoblal qudrati ala memeh kawasa si qatina Zaid ngabunuh Khalid kemudian tinyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim gubodo kemudian tinyaho sama sekali namun ngabunuh kudu dibunuh di tenyaho kudu disalib tenyaho potong kudu dipotong di tenyaho begitu manehna tulang telog ke pengajian orang ngabunuh-bunuh deui motong potong deui Masya Allah tobat jaga diri setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa wari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadina teh nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener
la ba'daha tapi lamun sabada kudrat mah teu jana nyahoun bahwa ngabunuh-bunuh deui ajunya na ngomong kitu bahwa nyana teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetap bunuh deui bae potong-potong deui bae kos-kuari informasi anu tertunda urusan-urusan syariat bahkan guari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa eueuh nu tinggaleun urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya eueuh nu teu nyaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia Allah diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae ziarah rese dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nyana hese aya duit dicokot nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala anti usoli segala naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal mah parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awas aing mah teu aing salat tapi teresep aing geuleuh sia kos kitu orang Banten mah kos kitu salat bener badak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jangan teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham kos kumaha organisasi mantak teu jaho nyana sebenarnya mah dijadikeun dewan suro tapi teu jaho aya aing emang aing naon ieu jangan teh heuy sia suro suro naon goblok teu coba teu jaho geus anu mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus kitu hese orang Banten. Iya bermunculan di Indonesia, lain lalagan. Dah bae hese nanya bae ka kiai. Kiai, ya anu aya eta tah aya pendidikan tafsir cekeuna teh. Eta kumaha bagus henteu? Iya atuh ai guruna teu jelas bae ulah. Ye, namun cak kiai ulah mah dibeuleum bae ku sia mah di bulan beuleum bae. Tereh jasa di urang. Masya Allah, itu kobok kiai dalam munditah belum. Dan sekilang sakitu baik haji baik ngamuk baik. Ya, kemarin boleh mun diajakan demo, kula kabehan, bah, sapasar kemis rungkat kabeh. Demo kabeh ke Jakarta guys, urang. Cicingan tak istana kurang kabeh. Sakitu ge diulah, tetep bae marolos. Nah gitulah di Banten mah ku teu paham-paham. Nanya bae. Ka hajat-hajat nanya. Di Wetan mana aya? Di Wetan deuk hajat nanya ka kieu, cadu moal aya. Bandung, Garut, Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal. Tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat, mun cak kieu ulah atuh di jaman teu. Henteu gara poe anu geus teu naon, hujan los. Udah kulon bakos karar itu
calon lurah nanya ka kiai cak kiaina kaluarna kudu jam 3 nurut aja teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopeana palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopeah malang ongko menang teu kalau jadi takut Banten rame sebenarnya. Masya Allah. Malaya di negara Batur kos di orang Malaya. Malaya mantap kurang ambil kayak ini si orang begini amat sih orang apa bukan sih? Wala tasqutu sayrul hudud biya biladal tegugur sakabehan biha gus sebab tobat aito naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa. Faslun wallahu a'lam.